Kalau aku kaya, aku pengen beli helikopter teh. Kayaknya adem deh. Ngapain wah beli helikopter, panas tahu bukannya adem. Oh, ari oh yes oh no naon Pak artina? Eta mah artinya sarua, Par. Nah, abet sarua Pak. Lu ngeunah oge nya hujan-hujan kieu nuang nangka. Puguhan pi. Jak nangka ge kareueut. Ieu mah nangka alin sawo. Saha nu ngomong sawo belegug? Pancek aing oge nangka ieu teh. Di kebon atuh ieu mah belegug. Halah menang melah. Ari sia buluk, si di kantor rek diajak ngobrol. Buluk bener cek si Pipi. Emang biar si Pipi ngomong naon? Ulah loba teuing siang modal. Anjing sia. Budek teh. Ayo anjing ningka. Ulah rusuh nangka hujan-hujan kieu. Ih ge loba keneh. Teh, ari bahasa Indonesia na yes teh naonnya? Bahasa Indonesia na yes teh iya ai mani. Oh, ari no bahasa Indonesia na naon? Eta teh artinya tidak, Jang. Oh, ari oh yes oh no naon Pak artina? Eta mah artinya sarua, Par. Nah, abet sarua Pak. Nya sarua ngeunaheuna, Par. Oh yes, oh no. Si Adit can datang si Wipan we ka molor kieu nuan si Adit. Mang Japar di teteangan yang ada dieu. Pan aing teh geus ngomong Dit ditungguan di imah. Giringan aweuh tadi di Ciipah. Tah aya di imah. Ari maneh jijik ka Ipah, pan aing teh geus ngomong ditungguan di imah, maneh ku aing bere tugas. Aweuh mang tabung gas mah. Nu urang ge digadekeun. Sok-sok atuh mang lain dek mere tugas. Aduh, anjing. Jangan ngomong sia. Geus enakan tugas langsung panyokokeun laptop diteun si Bapak. Wah, nu bener mang. Wah, siap atuh. Sia naon goblok kakak muka baju aing goblok. Urang tita ku si Mang Japar. Kita naon? Kita muka tank top. Sia sarwana anjing. Dan ayeuna nanti nya teh ka abi teh. Nya atuh Pak, piraku henteu. Naon sok buktina ari nya teh? Yeuh Pak, dangukeun nya bisa ngapal mah. Kebahagiaan Wipa teh sarua jeung kebahagiaan Dadan. Kebahagiaan Dadan sarua jeung kebahagiaan Wipa. Oh gitu dan berarti derita Dadan teh sarua atuh jeung derita Wipa. Nya, tapi derita sia malah bokek ku si anjing. Oh gitu anjing. Pak, kumanya aing susuna badag siga maneh. Emang kunaon kitu emang susu mana leutik? Heueuh Pak, susu urang leutik siga sawo Walanda. Ah maneh mah boga susu teh maneh leutik-leutik teuing. Tah atuh maneh teh juga jeruk balik kieu gede sia teh maneh berusaha atuh nanaon teh. Heuh apa kudu usaha ngan usahana teh kudu kumaha. Yeuh nya maneh moal gaang nya 5 siki we terus gegakeun kanu pentil maneh. Insyaallah tah. Gede Pak, Nyeri goblok atuh. sia mah heureuy wae anjing. Teu rek mau digaji anjing sia beleguk anjing sia dek digaji mah. Mayang. Halo Snack Video, perkenalkan nama saya Wipa, saya dari Abi TV Channel. Untuk kedepannya saya akan mengupload sketsa komedi Sunda di Snack Video. Jadi jangan lupa buat kalian nonton Snack Video Abi TV Channel ya. Pak, Naon? hari mana yang kasih bagi nilai rapot encan? Enggeus atuh nilai naogenya 8/8 KB. Wah, maknya Pak. Heueuh, mana urang mah hebat kan? Hebat kumaha Pak? Nya hebatan kene urang atuh, urang mah nya nilai nage rata-rata 5. 5 nya hebatan kene urang atuh salapan mana? Nu kieu nya nu bodopan aya paribahasa Pak. 4 sehat, 5 sempurna. Berarti 5 teh sempurna Pak. Pak, kumaha sih cara menangkan kabogoh?
Gampang atuh Jang, asa maneh tong pilih-pilih we. Bakal menang gara kabogo. Heeh, Pak, urang teh terlalu pilih-pilih, mata kieu nasibna jomblo deui. Heeh, matakan maneh teh jajan mata ulah pipilih, ai maneh hajar we dek domba nu bogo, sapi nu bogo, kumaha monyet mah sia mah. Heeh, Pang, ke mah moal pilih-pilih rek monyet ge bae asal monyet nabi kang we bae dan normal kitu jang ge. Ya anjing ah. Teh, kapannya kita bisa kaya raya? Gak tahu Wak, emang yang nentuin teteh? Udah sabar aja Wak, kalau udah nasib kita juga pasti kaya. Emang kamu mau apa sih? Kalau aku kaya, aku pengen beli helikopter teh. Kayaknya adem deh. Ngapain Wak beli helikopter? Panas tahu bukannya adem. Teteh tahu dari mana kalau helikopter itu panas? Ya pasti panas lah Wak, lihat aja kipasnya juga di luar bukan di dalam.